Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah ngawitan abdi ngaos kena ieu kitab Imriti bari nyuhungkeun ditiasakeun sareng nyuhungkeun dibarokahkeun. Sifatna Allah dat ar-Rahmani dat anu maparin nikmat kalawan agung-agungna nikmat. Sifatna Allah ar-Rahimi dat anu maparin nikmat kalawan lembut-lembutna nikmat. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep tangtos ka Allah alladzi dat qad waffaqa nyata maparinan taufik itu alladzi khaira khalqihi kanu pangsae na ti makhlukna alladzi lil ilmi karena ilmu walit tuqa sareng karena katakwaan. Hatanahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Hatanahat dugi kayen ngamaksud naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu khalqi linahwihi ke arah-arah Allah. Famin adimi sya'nihi mangka tina lantaran tingkah Allah anu agung lam tahwi teu ngaliputan itu qulubhi ka Allah. Fa'usribat makna dhamiri sya'ni fa'uribat fil hali bil alhani. Fa'usribat teras dicampurkeun itu qulub makna dhamiri sya'ni kana makna dhamir sa'an. Fa'uribat teras dijelaskeun itu makna dhamiri sya'ni fil hali dina majlis dzikir anu sapertoskeun warung arak bil alhani ku pirang-pirang dzikir anu sapertoskeun lalaguan. Summa sholatu masalamin laiki lan nabiyyi absohil khalaiki. Summa sholatu salajengna ari rahmat ma salamin sarta kasalamatan laikin anu pantes itu salam alan nabiyyi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam absahil khalaiki anu pang pasehatna ti pirang-pirang makhluk. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Muhammadin tegesna atanapi nyatana Kangjeng Nabi Muhammad wal ali sareng pirang-pirang keluargina Kangjeng Nabi wal ashabi sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Man tegesna jalmi atqanu ngaharukuman itu man al-Qur'ana kana Al-Qur'an bil i'rabi ku sabab i'rab. Wa ba'du fa'lam annahu lam maqtasar jullul waro alal kalamil mukhtasar. Wa ba'du sareng dina sabada maoskeun bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam mangka kedah uning anjeun annahu kana saektosna kalakuan sareng tingkah lam maqtasara eta dina sabangsa-mangsa ngaringkes saha julul waro anu agung ti makhluk alal kalami kana cariosan al mukhtasari anu diringkes itu kalam. Wa kana matluban asyaddat talabi minal waro hibdul lisanil arabi. Wa kana barina kabuktosan naon hibdul lisani ngajaga bahasa al arabi anu bangsa arabi itu al lisan matluban eta anu disuprih asyaddat talabi kalawan bangetna panyuprih minal waro ti makhluk. Kayafamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Kayafamu karena supayan paraham itu al-waro ma'ani al-Qur'ani kana pirang-pirang makna Al-Qur'an wa sunnati sareng kana pirang-pirang makna sunnah ad-daqiqatil ma'ani pirang-pirang anu jero maknana itu Qur'an sareng as-sunnah. Wa nahu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Wan nahu sareng ari ilmu nahu aula eta anu langkung utami itu an-nahu awalan dina kawitanana ayu ulama kana yang diunyakeun itu an-nahu idzil kalamu karena ari cariosan dunahu barina tampa nahu la yufhama eta moal dipaham itu kalam.